Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang pengen nonton film terbaru ya, dan di sini juga Amin ikutan ya. Cuma di channel apa sih Bang? Ya, konten pertama gue ikutannya. Ya, buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu api semangat kami berkarya. Oke. Atau enggak dak? Enggak gitu. Jangan lupa subscribe. Aduh, aing geus lila dak. Aduh, geus kebal gitu nya. Nyaba-nyaba ka imah dulur. Amun dihitung-hitung mah aya 5 tahun mah. Geus waktuna aing nyabalah kangen. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatlah. Lagi Bang Daniel. Op Mang, op. Terus datang Mang ya. Aduh. Nun Mang, nunnya. Ya, nunnya. Balik kayaknya, motor ya. Guys, balik ke mana los lah. Ya. Tuh benar. Kampung Geruduk RT 0408. Mau salah deh mah lembur mamang aing. Aduh, gaskeun lah. Ada ngedatang kayak mana ya? Aduh. Diuk lah reklok ke suku budak lembang bae mah ye. Aduh, perasaan deket jauhan. Untuk nyampe titik tadi. Ampun, haram jadah doangan lah. Neng, itu sahanan maksudnya itu aja mah. Kos taman yang alamat ya. Tapi lain orang dia mah banget lagi asing. Soalnya, tapi tampang nama keren teh. Ada nggak sih nama telepon laki capek deh. Itu jalan aja yang bikin orang aja. Lihat naunya. Gue neng gitu nyaho. Itu mah malah nanya ke Neng. Assalamualaikum Neng gelis. Aduh. Waalaikumsalam. Neng imah sebelumnya ya. Punten imah perkenalan heula. Nama orang Kang Amin si ganteng kalem. Oh, Kang Amin. Tadi diperhatikan ku kami tulungak tulinguk ku naon. Urang nyaba ka imah dulur. Geus 5 tahun teu kapanggi-panggi. Poho euy. Oh, ndek nyaba ka imah dulur. Emangna imah dulurna di mana gitu? Kampungna kampung naon? RT RW na nomor baraha? Puguneng iki kerjaan alamatna geus kebentek ka dieu. Oh, dengan alamat. Malum lah Neng lah. Tapi amun teu salaman Neng. Imahna ieu nya warna hejo jeung aya kentengan. Kumaha meureun? Jelasnya KBG imah mah aya kentengan. Oh, teu jelas. Aduh. Punten atuh Neng nya. Ampura ieu urang geus nyinlir hulunya. Urang berangkat ieu sugan dihareup ka timu alamat imah mamang urang. Urang geus nyinlir hulu ieu. Aduh. Di mana bae imahna diliang sireun beun. Ujurik lah. Assalamualaikum. Salam. Aku heran. Get. Ya, kan di stop. Get. Ulah lagu aku heran betul. Lagu naon atuh? Geus ket, ulah pusing-pusing. Geus lah. Aku pusing. Aku pusing. Aja lama tuh. Sahanya? Naon sih, Get? Itu aja lama asing. Asup ka lembur urang, sahanya? Get.
eta jelema asing tampang nama kos mutoke deui pakai kampek pakai kacamata. Wih, sepeda saya dak di tengah jalan sembarangan baik parkir sepeda listrik. Sebutkan baik-baik lah. Gor. Lamun ka dieu urang gawean yuk. Ah, digawean kumaha maksudna? Tadi ge. Oke, siap. Oke. Nah, itu ayah warga tuker nongkrong. Cobain nanyakeun lah alamat ka nyana. Sugan bae dituduhkeun. Nah. Assalamualaikum. Punten ngaran orang Kang Amin si ganteng kalem teh. Aduh. Wah, ngaranna Amin cenah. Lah, kos seri. Emang kunaon gitu ngaran aing keren ya, kos bintang film teh, bintang film Jeffrey Nicole. Oh, keren. Krempeng maksudna. Ngomong-ngomong, ente deka mana gitu? Di tempo-tempo nama ente lain orang dia aja. Oh benar, banget lagi asing kos bayawak. Orang memang lain asli orang dia, orang mah asli orang Tenjo Bogor. Orang ka dia hendak nyaba nyari alamat dulur orang, tapi orang poho sugan wae nya akang-akang apal ju bisa nuduhkeun ya. Urang liar. Oh, hendak nyaba ke mah dulur. Oke, siap, kami bantu. Oke, helan. Kami duaan siap bantu, tapi aya pulus eueuh. Heeh, bener. Pulus zaman kuari mah eueuh nu gratis. Bener kan, Get? Bener, Gor. Tenang bae sih, masalah pulus mah tuh, ada letet tuh, dompet aing tuh tebal tuh. Mantus balik ke Arab. Asik, pulus Gor. Ayo tukang kami diantar nyel alamat imahna. Oh, geus ayo, gas. Ayo. Ada lembang bingkeung anjing. Sepeda bae. Ini tikar tadi orang muter-muter baik. Suku geng Slacklock dari. Sebenarnya dari ya niat nganterkeun teh sih nuduhkeun, Emang saha ngaran dulur ente min? Mang Rebing, nyata Mang Rebing. Oh, Mang Rebing. Eta mah batur urang oge, batur nongkrong. Hayu atuh kami anter. Oh, tah. Oh, geus hayu tuh. Di masih mana sebenarnya? Tuh, imahna nu cat warna hejo. Oh, itu tuh. Oh. Ayo, guys. Ayo.